Kanu Maha Agung kedalna alhamdulillah salawat miwa sareng salamna mugia ditetepkeun ka panutan alam Kangjeng Nabi Muhammad. Para wargi sadaya urang lajengkeun kana acara sawer ieu teh mangrupi jajab kanyaah ti Ibu Ramana. Mohon supados feedback di sedikit saja. Tipa Ujang Dulo sareng Tipa Jejen rudak tonggararaneng ya. Sawer aya kata sawer tapi dipenggal sawer ari sana sareng ari wer lain maknya kiih urang dieu mah lain kiih sawer teh sana sareng si ieu doh sawer teh sana sareng ari wer cenah ih payah we ari wer teh cai ieu panganten ari pangan teh kadaharan leres ari tem teh lamun dihitung ku bahasa Inggris 10 1 2 3 4 5 6 7 11 12 10 dibalik teh pada ijazah SMA teh katarima jadi tem teh 10 nu tadi teh pangan teh kadaharan ari tem teh 10 ari 10 teh hiji jeung 0 jadi panganten teh kadaharan hiji jeung 0 hiji na Kang Asep 0 teh Mila jadi panganten teh kadaharan Kang Asep jeung teh Mila itu ya atuh mah eta budak mah euy pang abah keur kuliah itu tong sina ciri ku we bawa anak urang mah lain di tempat lain anak urang kan bae tong sina ceurik atuh nya mun ieu mah budak ongko dipanggulikeun cocokan nu ngapung ku indungna we dikieu-kieu atuh kabudakeun tuh parebut indungna balon jeung bapana ai budakna diantep we ingat tuh kamana we hayo lain nguruskeun budak kan aya da budak mah budak di mana-mana ge tak itu tanggal nanti boga budak teh Kang Asep nya mantak sing saloloban rumah tangga. Kang Asep siap janten bapak? Siap. Teh Mila janten ibu siap? Siap. Lamun rumah tangga teu dipaksakeun cik hayang ningali mamah jeung bapak hayang ningali anak rumah tangga mantak genah kana hate jeung panon silih cepengan pananganana. Nah gitu atuh. Tak kitu keun bae. Ulah so teh dina angkot. Nah angkot teh kokon teh ka mana we gitu kan penumpang sejen teu meunang ai kieu mah suami istri dah halal ieu cepengan nya inung bapa hidup bakal genah hatena bakal genah socana bakal genah pangreungeuna ningali anak seperti kieu bapa B A P A K B na babe A na adalah P na pencari A na anggaran K na keluarga jadi bapak teh babe adalah pencari anggaran keluarga. Siap mencari rezeki buat istri yang cantik? Siap. Setelah menikah jangan manggil nama langsung Teh Mila, nganggo tatakan, nganggo tilan. Bade Teh Mila, bade Yayang Mila, bade Cinta Mila, bade Bebeb Mila. Nu teu meunang teh tuh Mila. Tuh Mila, teu meunang tatah tuh. Jadi tuh Mila. Bunda tidak boleh. Teu kenging nyebat bunda. Pamali. Bayangkeun lamun salaki nyebut bunda, pamajikan nyebut panda ka salaki. Panda ada kieu. Nyambung disebut panda. Ting calang ieu we di tukang teh gaganengkeun. Leung mudek nang mayarkeun. Lain pribumi mah da meureun bingung mikir. Heeh di onang teh da rame cenah teh. Ah cenah meureun indungna kaya pamajikan teh. Oh heureui we jujur panganten nganggo naon atuh kurang doakeun ku sararea sing engal-engal gaduh turunan amin tong di KB nya tong di KB tong di KB tong reuas bager nya tong reuas lamun torojo anu hipu-hipu hipuna kawas tahu paling geus segede kuku lamun dicabak bakal gitu
ari geus beres ya ya mamah bakal jadi seorang mamahnya anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Mamah teh inget M-A-M-A-H. M na melayani, A na asep, M na malam, A na agar, H na hamil. Jadi mamah teh menemani asep malam agar hamil. Si buru-buru hamil lah. Doakeun hayang buru-buru di Mang Incu tong di KB nya. Kewe KB make penjarangan mah mah semasa usia muda punya keturunan, pondasi rumah tangga akan lebih kuat ketika punya keturunan. Sebab anak itu A-N-A-K. A-nya anugerah, N-nya nikmat, A-nya adalah K-nya keturunan. Jadi anugerah nikmatnya adalah keturunan. Eta nu nikmat tuh. Lamun kira-kira teh boga anak wae, boga deui lalaki teh pamajikan tah. Nya. Dua, sebab seorang suami yang sukses itu berkah doanya seorang istri. Bayangkan, suksesnya seorang suami itu berkah doa sang istri. Cacakan sukses pamajikan hiji orang tilu, pamajikan dua doa lebih loba. Bakal lebih sukses. Eta tuh sing ridho deui. Sabab anu nyaritana Al-Qur'an tanyakeun ka Badru, "Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a." Fa in hitum ala tadiu pawahidah. Hei kaum Adam tuh nu di panggung. Nu di dieu silahkan menikah ke 4 istri. Quran anu nyaritana lain kuring. Ala tadiu pawahidah lamun bisa nanyirkeun adil. Kira-kira teu adil maka asep hiji we. Hiji di Cicaloba, hiji di Cileuneu. Intong lah hiji we nya. Naon eta teh? Di dia biasa ngadegna di dia. Moal naon neng? Moal, sabab ki amarga moal naon? Tah ieu tah. Ieu aya naon ieu? Koneng di Indonesia mah koneng. Di Inggris mah lain koneng. Yellow. Ngan urang Sunda sok kaleuwihan. Ih, kamu jangan derek-degan, kamu dah gitu. Nah udah derek-degan. Nu ada kieu cek teh mila teh sok kaleuwihan mantap. Apa kamu mandi dulu? Neng lagi naheur cair sudah ngagogoplak, manya ngagogoplak. Kalau yellow, kamana cenah Kang Asep teh bila itu di pengkar nuju nyiksikan yellow lah, apa kenangannya, nyiksikan koneng lah. Nah, suami yang jujur, jangan menjadi suami yang kejam. Mana suami yang kejam deh? Eta dengan didinya tuh, kurang termos suami yang kejam tuh. Kopi ini kucing. Ya, suami jujur mah ridho istri, ridho suami, dapat rezeki nilainya relatif tapi syukuri, nikmati bersama, syukuri ke Allah eta. Tingali sapertos Kang Peri sareng teh. Nah, udah teh. Peri dan Evi. Nikmati nya. Syukuri mobil tambahan deui. Amin. Kayak urang nyeum. Lajeng aya di naon? Aya artos duit diwengku ku 3 huruf dal wau teh Kang Asep teh mila dal wau teh dalna dunya wauna watek teh na takabur si horeng dunya mah watek takabur mun teu bisa ngigelan dunya. Kabeh jelema butuh duit, tukang tenang, tukang orden, MC jauh-jauh datang, operator, tukang panggung, baru tuh duit sadaya, tapi kabeh sing bisa ngigelan duit. Lamun teu bisa ngigelan duit bakal cilaka dunia jeung akhiratna, tapi urang bisa ngigelan duit bakal jadi ibadah di dunia, bakal menang engke gantina di akhirat. Itu sisihkeun sebagian rezeki buat orang yang kecil, buat orang yang membutuhkan sebagian kecil. Siap? Siap. Upami hidup tos kaentepan rezeki, bagikeun sebagian kaki dua kakaler kakulon kawetan aya tatangga urang masih kena loba nu butuh ulah dikakawak ku sorangan rezeki itu beas. Beas simbolna jujur punten raharja beunghar hate heula we jeung beunghar rarasaan. Sing rumasa perasaan jeung rumasa beunghar heula keun dunya mah siap. Ye. Di Cireuneuh naon ieu teh namina teh? Cukup. Coba dicepungan. Dilesotkeun heula teh sakedap. Coba dibuka. Lalaunan. Brai dibukakeun. Eta teh suuk dibuka. Bra, aya teh. Tuh baru ini kacangku. Mana kacangmu? Resep kacang. Kang Asep resep kacang? Oh resep. Kamu kacang ponok.
kacang pondok kacang panjang Kang Asep cobi iya dipegang hiji ku Kang Asep nah dipegang neng Mila punten dipegang kieu ku tangan kanan tangan kiri weh cepeng-cepeng cobi berhadapan sambil duduk mumpung aya tukang kamera lagi kumahakeun cenah urang jeung Kang Asep teh Kang Asep teh seorang aktor dan aktris teh Mila lamun hoyong ngabagjakeun indung jeung bapak lamun digantian ku hartabana moal mantak lunas jasa indung jeung bapak teh moal tapi bahagiakeun indung jeung bapak ku cara hidup rumah tangga anu mantak geunah kana hate kolot kumaha carana hate kolot hayang geunah anak rumah tangga ulah piomongeun kolot teh nya bahagia teh temongkeun keharmonisan unggal waktu ka indung bapak Kang Asep nguapan teh Mila nguapan Kang Asep sound running kamera running action tapi kayaknya grok alhamdulillah palawargi eta suku binih asih tangkal durian nu jadi di luar larangan begitu disuapi ku suami istri langsung dihakan dituang nyah kasar komo ieu ku ngawurkeun kanyut kunang tadi dina kanyut kasar teh henteu lamun kira-kira kanyut aya nyebut kasar lamun kanyut hayang lemes hamplas makasih pan kita ngawurkeun kanyut kunang ieu teh kanyut kunang diawurkeun bisi aya cumureun jelema teh eta non kasar kira-kira kanyut hayang lemes hayang teh lemes kanyut dihamplas we insyaallah ledeh perih naon begitu cekap oh iya aya permen relaksa aya kis aya mentol aya mentos aya relaksa mah kada rela tong dipaksa lamun mentol lamun nuju mentong amung ka jalan oh aya dena ieu teh mentos karesep budak wara mentos ari kolot mah tos capek ya usah hari teh naon teh saha teh pajar teh gerawur cenah teh kumaha urang jiga erek balik mah siap jadi yang seri ini sok atuh pananganna cepengan deui dah gitu tong dilepaskeun lantaran masih kena loba jomblo di dieu aya kena jomblo teh oh tinggal basmalah ngawit tandang ding hariring mancing pepeling pepeling kanu rendengan kamari mah lalagasan tingali asisten Pak Amar mah budak leutik alat pokok meureun kakarana songkeun ieu asisten teh mana teh budak teh tenang we 2% tuh poho we Allah kalayan asmanu agung anu sifat Rahman Rahim dede sifat Rahman Maha welas sifat Rahim Maha asih Allah nu kagungan usik malik urang teu daya upaya urang mah daya upaya anginku kersamaan tenang basmalah ngawit tandang ding hariring manjing pepeling pepeling kanu rendengan
kamari mah lalagasan ayeuna manjing rimpitan boga jembar nupangan tenan bagja ning rahayu kanu rek indit sejak miang ngalalana margi pasti nu disungsing udak-udak kabajaan bagja lahir bagja batin gelis bagja batin pasawahan totogan jalan Cidogdog bunga melur pamuruan Cipompok lolong kotokeun pasir tulang Panyawangan pasir tulang Panyawangan Pak Andi Panyawangan talaga ku endah warnanya lindung panyalindungan Cikaung awun-awunan warung pekei paneurian Cikaret mah pangeretan cirendek-endek-endekan Kang Jejem endek-endekan caringin angin-anginan Cisayar eyah-eyahan Cibodas kumata kuaas Cijangkar ear-earan pasir muning panisan Cibangbara pangumaraan leuwih lisung panungtungan amin ya robbal alamin moga Gusti nanta ngobrol ya barudak nu bieu teh sawer urang nyalindung Cipompok Cidogdog totogan ti pasawahan leres Cipompok teh lolong kotokeun baheula ti baheula kolot urang zaman jajahan teh jam 4 teh geus aya di Cipompok da dipaksa ku Belanda kudu kuli kudu gawe bunga melureh tempat kumpul tempat kuli bari dipaksa nya terus abedienakeun pasir tulang Panyawangan lamun nyawang ti pasir tulang endah katingalina turug ge kahanap aya talaga warna kaendahan urang nyalindung teh panyalindungan para mena para gedean baheula nyumput teh di nyalindung Cikaung awun-awunan sabab aya muara seni di Cikaung lajeng nonde Cikaret warung putih paneurian Cikaret pangeretan di eret zaman Belanda teh baheula mah diakalan supaya gampang geus tah cireuneu nu penting mah panungtungan leuwih lisung panungtungan sugih mukti gemaripah loh jinawi urang awurkeun mana tadi teh aya kendi harupat teh adi ya ada di sana di cayan kendina sok asisten masakan tanah punten nyanak cai eta we cai naon teh punten neng nah teh neng punten teh neng aya naon ieu teh aya seureuh oh seureuh mah di dieu tadi teh tenang we lah jauh kene ka isukan punten ibu ieu nganggo eta bu aya tisu tuh aya tisu itu kan saya mau teneng punten tungtung nganggo tisu upami diduruk teh ge janten ganjang burung korek apina weu teu alhamdulillah mung sekali pake ku panganten tilasna mah ieu pahajat teh kenging ieu ngampihan korek api dibawa ku dewek cekap mangga satu acan diawurkeun ieu mangga cobi ngadeg nah susah teh ngambil gambarna susah papayun-payunna kumaha sok atuh bade gitu moal skorsina dilepas tah sekedap bager Teh Mila
ieu teh harupat simpatna gancang peungas dina rumah tangga mah sok geuna ku sifat getas harupateun sok teu kaupan teu payaan teu payaan komo awewe sok tara payaan lalaki ka mana katareke ngalengkang dasar teh epi geus puku Kang Peri teh di Cireuneuh sangkana teh ka mana kitu contohna padahal suami menuju kerja keras melaan anak rabi tong sok curigaan jangan suka membanding-bandingkan suami orang lain dengan suamimu sendiri contoh Kang Asep tinggali tetangga mah tos meser anu cicing tukang kenang tong ka takolan ganeng da dieu yang dihirupannya deh nyaingan eta teh dina Facebook we dagang budak nu hajat cara meula tong sina ngorek eta teh mila cepengan Kang Asep cepengan sok nongeng Kang Asep nongeng harupat mah tongengkeun Kang Asep mah tong nongeng tong katungang tongeng ieu tah bedanya pengna beda korek abina mana apaan kumang Amar tadi cenah oh iya yang sok lupa teh kana pesak ieu korek abi itu jadi nu koneng deh tadi meser nu kumaha teh oh iya dasar leungeun ieu mah tingguna kana korek teh cenah kita habiskan deh Terus biasa. Korek nama aya eta teh cobi ieu teh gambaran simpulna teh nafsu na rumah tangga mah pan seuneu teh nafsu mantap lamun seuneu geus ngagedur amarah teu kabadahan bahaya oh kono si aing rek balik we ka indung aing naon coba si pamajikan jiga teu meunang mun aya bahasa jor teu meunang teh sing sopan sok bismillahirrahmanirrahim simpulna nafsu teh ieu amarah teh korek apina tadi isi ku batur tos cedap nah tos mana kami kong ibu tadi dikalap teh eta mun dikalapkeun neurak kana aspal lantaran aspal tina hueut cepengan lalaunan ieu suami teh kudu amok-amokon datang ke rumah tangga aya pantu dijebludkeun aya golodong disetak aya kucing liwat ditakon eta teh keur nafsu teh tong dilayanan ke daerah serangan gitu maksudnya angguran mah cembor kucing kacai kadeudeung sok lelepkeun kana liang lalaunan ya sok kana liang lelep nah angkatkeun deui tong dikitu-kitu ieu mah dikitu-kitu manggih liang teh hayu dikitu sok angkatkeun tong silang ngeueum wae tuh baseuh teh coba kaluhurkeun tuh baseuh ngeluk nih anjing sokeun bae da kitu biasana ge sok ngeluk misalkan teh porno lain porno ieu lain ieu mah simbol ai porno mah singkatan porna porosot nona di mana we rezeki mah sena ambihan kana karesekeun nya entos sok ieu potongkeun harupatna kuduaan kuduaan sok potongkeun kamera tinggali kamera lihat kamera 1 2 3 tuh tinggal itu kan kamera eta bager itu kan kututung harupat tukang kamera tuh terus nanti oh iya cobi korsina hiji di deh hiji kursi punten nah punten neng bager sekedap kaset cari kaset teh mila jika heureuy tapi nya mati Kakang Asep mimiti poe ieu jam 10 pangbukakeun lancingan Kang Asep lancingan nanti eta teh solok lancingan cicing kan Asep tong dikitu-kitu kan bae kos kuda Kang Asep mah nu hiji we anu tangan anu katuhu nah sampingna kaluhurna salit belurkeun lelenger berbulu berbulu bitis maksudnya ieu urang simpen di dieu teh mila pali dia teh mila kamera ngali ka pali dia nah cobi muntang ka dieu nah ieu Kang Asep dikitukeun pake bebeuskeun di komando nya muntang banget cobi sambil acting coba kan ada ieu teh bintang gambar mah misai
Asep siap Asep. Siap ngabucakeun? Ngabucakeun nog maksudnya teh. Siap gitu dong. Ayo cika Asep teh. Mio. Roma. Aya naon ani? Cobi Roma pepeskeun. Ngajedauk ani sia teu ngomong. Siap. Siap Kasep? Kasep mah. Seri we eta we suami anu nya senyum we selalu senyum we. Palingan loba-loba roboheun atuh ngan adenna we jodohna alus urang dieu. Kawur irung bapana teh. Jojo. Naon Jojo? Siap? Hiji, dua, tilu. Menangnya. Cerak. Ya mau putih aste-aste. Naonnya? Kita kulubna nih. Oh pantesan ada gak nyala kubuut. Coba pupuskeun. Ya. Pupus Kang Asep. Pupus Ani. Pupus Roma. Ini pusat basret kena kambing. Gua bakal diasupkan. Apaan candi kumah meureun carita teh kotor eta teh mana carita teh neng? Mana? Oh iya. Iya, Mila. Carita teh di kumah eta teh pan lamudang lame dong asap proyek kana keramik. Kana keramik. Tah lalagunan kita dikucelet terus. Tinggal kuku teh eta mah tinggal barijil. Oh. Eta mah sengajanya nengnya. Suka teh barijil kukuna. Tos cekap. Kan Asep mah dikumalin suka teh. Kieu. Mana tisu teh? Ya ku tisu neng. Kasih. Sok duaan. Asep urang mah tong pipiluan kan bae urang mah kieu. Kieu. Lagi iya we urang. Cekap? Tos. Alhamdulillah. Baca temannya heureuy wae barudak mah. Tos neng. Tos dilapnan tos. Nah, engke mantong ku tisu nya. Ku tisu teh tardaekeun milu balik. Engke mah ku anu. Ande lagi. Terakhir urang pupuskeun jeung kedinanya. Sok ngadeg deui. Kana mau pupuskeun. Ya batu tuh ieu tah. Tadi mengerti si kameramen ieu mah Gusti. Ngantos ditamihan deui ku bapak. Adeg. Kak Asep, berdiri Kak Asep. Gambar Kak Asep berdiri maju aja. Nah, gitu. Batuna di tengah batuna. Terakhir, ieu teh keuni simbolna rumah tangga. Pernikahan hari ini adalah yang pertama dan insya Allah amin. Rumah tangga yang pertama dan serius ah. Rumah tangga yang pertama dan bagus tentara sih mah. Oh, acarios kan. Neng Mila nu geulis kawanti-wanti nu endah ka bina-bina. Geulis bawaning ngajadi sanes geulis pupulasan tapi geulis bawaning ti ajali. Umur kita Mila sama Kang Asep kangen banget. Anta parah ningali hulu penik karawak kana huluna. Hayo. Kedua panangan bae huluna. Nya huluna teu kada nyewet mastaka hulu. Lamun ka Pak Ade kepala sekolah, kepala madrasah, kana kelima hulu. Iya tong ditatangkeup wae eta. Sok kana bujurna teh. Pupuskeun ka dieu nya. Mundur sedikit. Sok orang latihan hiji ka luhur. Tong ka diheuraskeun ieu. Dileuleskeun heula we. Da kayaknya ngaheurasan sorangan. Cowok heula we. Naon itu dicowok. Hiji ka luhur. Beluhur. Dua ka handap. Dua setengah ka luhur. Coba digoyangkeun. Goyang. Naon si eta? Tilu. Betul. Alhamdulillah. Lina teh peupeus. Ceburang oge. Dikumal heula huluna. Dicoo we huluna coo. Itu keuni ti urang ya. Oh, penting nelpon lah cenah teu aya keuni mah kudu meser ka mana keur bae teh mawa we urang ngan hargana teh 400
400.000. Beli genah eta nawarkeun kana butuh. Bedi eta teh. Hiji, dua, telo. Alhamdulillah. Tepuk tangan, tepuk tangan. 14 terakhir. Neng Nila dipegang, diacungkeun ka luhur. Tingalikeun ka mamah. Mamah tinggal di mana? Mah. Nila teh seukeut kana hulu. Ieu huluna tilu dinten tilu wengi kumila ka luhurkeun. Ieu huluna kumila moal di kamar jeung ngawaro we dinya. Mun urang mah tong diwaro, mun urang mah piceun nya dikikil. Ayo, piceun. Sok cari dirinya cari. Akhirnya wae cekap asa kita. Siap, siap, siap. Nah, Pak Ujang, ada Pak Ujang. Ibu Ice. Wae pajajan urang ngawurkeun. Ieu teh segenggam doa dari orang tua. Kapal di mana ngawurkeun? Iya. Tadi mah Paul ya. Tadi Paul. Tadi bahaya. Tadi kana kadahara. Tadi teh sekedap berbada rami lah. Pokoknya kela-kela wadahna mana itu? Tadi sebagian. Sebagian. Coba dikali sebagian. Nah, sebuah ada dua gan. Dua ada dua gan. Diri kali sebagian. Nah gitu. Terus we di kupon. Ini kesawios. Nah, dia sekeluarga paling itu. Keluarga paling dianya. Nah, siap. Terus mangga paling itu cepengan. Kupa Ujang sareng Ibu Ice, Ibu dirawunya seetkeun ka mana we ngawurkeun mangga. Nah, pajajen Ibu Ai siap. Keula. Jadi ka mana? Dihitung kurang. Dalam hitungan ketiga. 1. Galeng. Sekedap. Kurang kasih semangat. Mana suaranya Asep dan Mila? Ya main bola. Ini kali ini loh. Memang main bola itu Persib. 1, 2, 3. Habiskan. Lumayan. Sep mana Sep? Mana oi? Iya kan dia oi. Oi budak ampun terus kumaha. Dia supaya katinca. Iya. Soko eta nu urang. Iya pesa kong di babedol ieu mah duit urang. Naon teh lawan kena pesak mangulung teh. Tamah-tamahan